dan kewaji dalam bulan kerugian tahun dari para pesawat termangsa. Wanci ada di hati-hati waktu bertunggu-tunggu kiwari parantos mengeluarkan jalannya yang merupakan dengan tanda-tanda kagungan pangeran, nyiptakan romantika kehidupan manusia serta nyiptakan manusia di nakayat papasangan suku bahaya kedua pengantin. Lalu alhamdulillah parantos rengseng dinawali batuan nikah parantos sah laki-laki kerajaan di kuasi dari tanah air. Bismillah kelayangnya batas wadi Allah atau isepang bagai prosesi upacara adat mapak panganten anu bersih sangat penting sublika interkabun surya dikatakan sangat terkabun sejak nikah wintan. Syakurasun haturan kasyadayana haturan hajang tepang syarat aki lagi syarat kalem syarat kayana uji. Alhamdulillah penginten tinggal kedua pengantin adalah sami-sami penginten orang kasam-sami alhamdulillah orang kasam syarat matua nikah menuju begitu penginten ayat setelah cenderung langsung ke jalanan ada prosesi pembagian maupun pengantin dan pengantin aki pada sejak momentum mahagung mencapai makawasa orang sami-sami ngedoakan Allah subhanahu wa ta'ala jauh sepada surat kasih kelancaran khusus dari wabil khusus kami kedua pengantin umum lamakan orang sadaran air kedapatan dunia jauh begitu penginten aki pada sejak raja panglima orang rajahan dalam cerita caprung nayaga. Syakun terbahagung kadang-kadang bertayakan jelas terteklar gemelar kawan di langit pating kaleti di bumi pating berisik benar di alam mari muji syukur dan aku bercakap alhamdulillah mari muji syukur dan aku bercakap alhamdulillah raja benar Dina rasya Rumasya Dina hati Rumasya Dina hati Rumasya Dina iman Dina Islam Dina iman Dina Islam Kita ta'al Quran Tadi Agung Allahu Akbar Allahu Akbar Musyah hidupnya uji raja memudah raja penghormati hati yang saja kaca orang raja dan mengajikan papan kedua pangan kota sikil lain gabung sejak sajat tinawaya benjana berumam satria bertanding satria pada masa orang seserana menciptakan seribu senisana keturunan warisan perempuan satria pilih satria pada
Alhamdulillah alhamdulillah sakali deui haturan wilujeng tepang guys sadayana dulur-dulur anu jalebur baraya-baraya anu jagotanya utuh alhamdulillah biasa tepang sareng urang di urang mana ieu wa urang Cileuweung Cileuweung eta sarta alhamdulillah utuh urang di momen di bola lagu pangitannya aki mah aya ngaros bingah pangitan bingah marwata sudah bingah kali alhamdulillah itu tos kasaksian ku urang sadayana utuh ipalih wetan aya kadua panganten anu alhamdulillah para tos reng walimatul nikah no para tos akan alhamdulillah ayo no pangitun katos aki mah di dieu mah bade ngaruah we nya ucu bade ngahibur we ka urang dieu pangitun ngiring bingah kang kadua panganten khusus kang kadua panganten umum nama bade ngahibur ka urang dieu aya di Cileuweung teh cenah nya ucu alin ucu kumaha wa kita tadi aki ngocoblak ke video nya asa kaingetan ai pan ai maklum urang teh nya ari teu pamit acan mah asa teu sopan pan aya paribasa cek baca sunah bagian mimpi kudu amit ngalak kudu bebeja kudu lamun teu dibere kumaha yang mau dibere maksa gitu urang teu pangan ka dieu lah ucu aya pangresana bapak hajat aya ibu hajat bapak besan ibu besan bapak besan panganten seberhajat bapak hajat anu mana alah iyo aya wa aya bapak hajat lain ucu kunaon no bapak hajat nama aya wong sawerana teh acan aya aduh atuh berenang di lagu bapak hajat ibu hajat bapak hajat ibu besan bapak besan aya ibu besan bapak hajat anu mana ieu laki sawer heula bapak hajat ampun sorang kunaon atuh da asa karga teh ke bapak hajat itu lucu alhamdulillah ibu hajat cikeringkeun uang alah acan asak cenah lucu acan asak pentil kene eta nona seberapa hiji karek tilu nyawa sampai tilu biasana dua deui berarti nahan ka ditu nama ucap kana teh janten sampurna lagu merawa cek lain ucu urang lagu naon di ditu pangintennya ka bapak hajat bila aya pangudut lagu ka aki saudara teh panginten tadi ngaharewas cenah ka aki kumaha cenah lagu teh lagu eta anu keur viral dino aplikasi TikTok geuningan itu TikTok mah bau mana TikTok di lebuan lagu teh anu kieu kumaha wa sucat aya bohong sampai aya dotong en layak tikat yuk enam hocai sucat aya bohong aya dotong en layak tikat yuk enam hocai la gini anu alung alhamdulillah aya ayo lucu ngarti lagu nu tadi inti nama yak panganten sareng teh panganten yak gitu bapak besan mah tos ngartos hanya senyum saja dari tadi alah bapak besan banyak senyum we nyawer aja nyawer ka panganten nyawer teh ka aki atuh ya bu nyawer teh ka aki ya tong ka panganten mah teh kudu disawer ya ka aki we nyawer mah sumuhun ali lucu kumaha wa ieu bapak ibu besan alhamdulillah gulungan lewa tah ieu kenging nu sabaraha oge lain kapalaur ge sadayana nya ngemutan ieu mah aki mah pilih bade nyawer mah sok alung-alungkeun amat ngalungan teh ulang ngalungan ku besi ulang tapi ngalungan teh ku artos medunghan lain ucu
kumaha sepadas tanyang kolom teuing kana waos kana waos akhirnya kita tadi dia ngocoblak sesoranganan asa kaingetan ayo ka di jeung saha pan ieu ningali kadua panganten teh papasangan romantika kehidupan manusia mah papasangan apanya ujung lalaki jeung awewe teteh pengajian sareng panganten bapak hajat sareng ibu hajat bapak besan ibu besan berang jeung peuting pangteu kitu na pangteu aki oge ka dieu teh mawahan sih oh sini nih kayak tahu cowok ini oh sini sini ke mana yang sah eta orang-orang calokan heula orang telepon heula orang telepon heula coba kumaha aki teh sedongkap ka dieu teh teu kagungan pulsa bade jeung teh kapayun papa hajat sugan teh atuh saha anu kieu ge sok paisang 85 kilo dari bapak hajat wih meser jarum coklat salah ayah pasang 85 adalah 2 kilo apa dari bapak hajat wih meser jarum coklat pasang 85 adalah 2 kilo apa dari bapak hajat wih meser jarum coklat bapak besar 2,85 2 kilo dari bapak besar wih meser mobil sedan pasang 85 adalah 2 kilo apa dari bapak besar wih meser mobil sedan alhamdulillah tawa aduh cik nyambung tuh akhirnya tunggu oleh hati alhamdulillah ya Allah ya oke syukur lain ucu itu mau negaskan ya ke bapak hajat ke bapak besan ibu besan ini aja tak akhir aja tak sini nih aja tak sini nih orang telepon lah sih makanya sebuah goleran sih etamanya mohon sok jalingkak sih eta mau telepon sih A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kewetan. Aku mah. Nah, jangan mereka doa tuh lain telepon. Poho. Coba telepon lah. Sok telepon. Anjing apa nak? Halo Nini. Halo. Sedang di mana kau? Cek. Satu sangu. Sini nih. Sok hara eta ngecek ke pika kitu. Lain ini ya di mana ke hasumpinganna di antos bisan paitan dinten ayeuna urang gareuh di Nararaga Walimatul Nikah anu parantos panggitan akan nama kasakseni kuring sadayana. Alhamdulillah satama aki panggitannya. Ini teh hayang sumping kadinya panggitannya ai kitu nama da teh sumping mah kumaha panggitan hawatos ka bapak hajat ka ibu hajat. Oh, eta syukur. Sok aya nama panggitan kadieu. Dengan hayang kadiangan hayang dipapel ku lagu dangdut dengan bayu hayang disawer ku bapak hajat ku ibu hajat ku bapak besan ku ibu besan. Oh, beres eta mah hayang lagu dangdut pokona mah aya ping cak alah dengan alhamdulillah yang tukang kenang teh dengan sarombongan mah kieu asa digoongkeun ini teh. Oh, baik. Sama tuh orang-orang papa geula cek jangan orang papa isu udah sare ingin dikadaku pas kuring ngarep kopi segala asa mimpi jadi ingat kaman aduh ingat kaman dimana asalnya dimana mimitina ujung-ujung ingat mantan diri jejaan awalnya sekolebat kau bayang rarai mantan jadi ingat kaman aduh ingat kaman dimana asalnya dimana mimitina ujung-ujung ingat mantan lihir jejaan awalnya sekolebat kau bayang rarai mantan udah sare kami bapak hajat ibu hajat kuring ini ke dapur
Awagas minum kopi Tiup tindak korasi Ngamparkan udah dicek kopi Pas kuringan naragu kopi Sakolebat asal ngimpi Tapi ingat kemantan Jadi ingat kemantan Aduh ingat kemantan Dimana asalnya, dimana mimpinya ujung-ujung ingat mantan Miss Kaki berjajaan awalungan Sakolebat kabayang rarai mantan Isuk-isuk udang sare lumuk kening Kuringin di dapur bawa gas minum kopi Dari tiup tinggal korasi Ngamparkan utuh dicek kopi Pas kuring ngaregut kopi Sakolebar asa ngimpi Jadi ingat kamantana Jadi ingat kamantana Aduh ingat kamantana Dimana asalnya Dimana mimpinya ujung-ujung ingat mantan Lihir cecaan awalungan Sakolebat kabayang raya mantan Jadi ingat kamantana Jadi ingat kamantana Aduh ingat kamantan Dimana asalnya, dimana mimpinya ujung-ujung ingat mantan Orang Cilewer raya dari ujung Sakole lagi saya raya mantan Jadi ingat kamantan Jadi ingat kamantan Aduh ingat kamantan Dimana asalnya, dimana mimpinya ujung-ujung ingat mantan Berjajaan awalungan Asa kolebat kabayang rarai Alhamdulillah itu si bapak pada nyawer masuk teras kan bapak sama bapak pada nyawer masakan ini ya Allah rezeki aki saya bagian ini ya ada si aki mah jadi kiuing wae dah ngampun anu usaha dia pemajikan ini jual di coklat wae gara ku salakina eta pulungan heula duit ya pulungan lebaran bata gitu so tah gitu nah nah itu balik tong dipicu alhamdulillah alah bingah pengintannya aki Eta melebihan ini malam sih itu sudah nih beli ampun tadinya Ibu salah sini dari kamar enggak sih tadi hei yo astagfirullahaladzim tanggal sih tuluy itu nih katang tuluy kan ya bapaknya nyawer mah tuluy kan katang jadi alhamdulillah lainnya aki pangitan itu nama dan ini kadi teh bade ngahiburnya ka urang Cileuweung pangitannya di dieu teh dina raraga pangitan ngargahara dina prosesi akad nikah prosesi walimatul nikah pangitannya teteh panganten sareng panganten anu alhamdulillah pangitannya akadema parantos tadi kasakseni ku urang sadayananya aki eta lain pangitan ini ayeuna ini tos dapangan ka ditu ka pangarencana bapak hajat ke ibu hajat ke bapak bejan alhamdulillah dapangan parantos pangitannya mung ieu teh salam tempelna teh acan sakali deui kali beres eta bangke pangitannya urang sabari pakaulan we pangitan urang nyampeutkeun ka pangarencana bapak bejan ka ibu bejan ka bapak hajat ke ibu bejan eta lain ieu teh aki pangitannya aya nama inti nama da taya sanes pangitannya ngaranna nini lengser ambul lengser sareng aki lengser teh kudu mangrupikeun jimbul anu ngaranna anu namina kahirupan anu namina ngajalin rumah tangga mah kudu siga nini sareng aki pangitan kaca jadi salawi kadaragir
selabak pan gitunya aki. Eta begitu. Ayo pangitanya ini urus pada tanya kolong teuing kana waktu urang duakeun wae ku urang sadayana kami kedua panganten. Mugi pangitan ieu kedua panganten teh sing janten kulawargi anu Sakinah, anu mawadah, tur anu warahmah. amin. Oke saparantos sajanten kulawargi teh pangintennya aki sing dipaparinan katurunan anu soleh tur soleha, pain anu babakti ka ibu Rana, ka ibu Ramana, pain ibu Rana saha aja aki. Pamaliwan gitu nama boleh. Mana wae baki? Si nu babakti ka ibu Ramana berguna bagi nusa sareng bangsa napan kitunya panginten akinya. Lain ini pangitan ada asa kaingetan pangitannya urang ngahibur heula ka urang ieu sakali deui. Urang pakulan heula cenah ge urang ku pakulan teh anu cai-cai, kopi mah ti bapak hajat atos da teu rame. Atos aki atos teh kenging bangsakeun nya tos panas beureugeun maki kieu teh nya. Asa jiga cacing kasaatan ieu teh aki. Asa atuh cenah ge kaca urang pakulan lapung na ya kan. Cari-cari kopi keperihan kapan Sampai